Gua keur zaman baheula keur ngora dongeng setik. Riyadhah di Cirebon jeung babaturan dibere sangunangan sakieu doang kan. Hiji sakcomot doang magrib sacomot. Aya nu ngurandang ka sumur teh geus teu kuat. Kula mah kuat bae. Eta babaturan 10-an kageteun. Ente mah cenah kuat amat. Aing alhamdulillah. Pokoknya ku Allah mah masing-masing diberi kekuatan geus ulah hese nyana ngurandang nimba ge geus kuat teh nimba ku kula ipang nimba ke musan mang 3 poe 4 poe 5 poe saminggu teh ente mah cenah kuat we atuh dibere dibagi-bagi ku Gusti atuh lain ku bangunna ceng haram deui atuh masalah geus skala luar tah saminggu 21 poe 40 poe geus skala luar mah sehat bae pan geus baliknya mah karorug henteu nyana mah kuru tinggal tulang doang 40 poe kalau ente sehat bari nungguan mobil ente pancan depan sehat amat udah ngedahar sih pancan ente kajawan wah aing moal kanyahoan kan itu bisa kos gitu pan udah harga diluluskeun bae teh ku kiai atuh lain deui aing mah dahar teu kanyahoan ku kiai jaing ge nyaho kiai ge dahar itu aing ngatu kompetisi jeung kiai ulah sok nipu awak aing teh inget ka ieu atikula badan mawat tau dipaksakeun sacomot sakieu urang teu kuat naon bae aing hendak beres tah zat meme salat isya kula mah ka warung heula geus tungguan sia di dieu ka warung dah cepet dahar bangun teu dahar teh kitu bangun teu dahar datang ke kuari nyana lamun inget sok marah udah siap nipu aing ada aing teu pae cek nyana teu urusan pribadi teu kos gitu atuh aing kasbeh ragak deui mangkana kita maca kulu pan saputing 1000 pan ragak kocek ya orang wiridan teu beres awak teu beres ai urang mah tegep atuh biasa kuluna ge embat bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad nyana ge kageteun setan naga gede amat setan dua tuh dahar di mana nipu tau geus gitu tah itu kuat ulah sih dipaksakeun ai aku urang ternyata diluluskeun ku kiai lulus cek nyana hasil isi horona lulus tuh Masya Allah dalalakeun keur ngora tah geus kitu lulus we biasa nyana mah nyana anu daharna sacomot mah aya nu teu lulus duaan urang Bandung teu lulus ieu mah teu lulus anu kudu ulangan itu ya nya teu daharna teu lulus Masya Allah iya pantang panjang lamun di non gitu ngaranna dipetakeun praktek da bahasa Kangjeng Nabi Al-Maidah baitud da wal imla rasukul dawa wa atikulla badan ma'awata panjang Imam Ghazali nun nerangkeun panjangna masyaallah pohara jasa dokter teh akhirna pakola cak dokter masyaallah macaraka kitabukum wala nabiyukum Jalinus Ibn pohara amat korenganan kitab anjeun teh ngaleuwihan dokter Jalinus pan sumber ilmu kedokteran teh Jalinus ngaranna dibedakeun tah seluruh ilmu kedokteran teh dina Injil di Jalinus berarti ngaleuwihan kitab Jalinus yang pohara jasa Al-Qur'an akhirnya asup Islam nya tuh batur mah kos kitu debat lantaran ikhlas dijawab sapotong ayat kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin asup Islam Masya Allah Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat lantaran tiri itu naga sapotong ayat atuh urang ngaji naga sapotong ayat wallahu alam bissawab